multi sia. Geus mabur sia. Itu. Usaha dengan duit. Ayo angkat sia. Rek pinjem di wae. Anu ti heuy bayar heula. Pak Haji emang loba duit, tapi kan anu kira-kira atuh hese mayar mah ngawarin kumaha Pak Haji di semua jalan atuh. Hese bukan jelema miskin teh mun betah pisan jeung miskin teh. Pernah naon si miskin? Kos Pak Haji, duit loba tuh imah halus Pak Haji mah. Kudu kos Pak Haji mantap naon jelema mah kudu boga ilmu. Hah? Kudu boga ilmu. Wah, geus moal mere. Uti lagi lamun mayar uti lakar dibere. Nya kumaha Haji, da uing lain betah di nu palangsak. Da uing ka dieu kapaksa. Pamajikan uing gering. Hah? Gering? Gampang gering mah. Gampang. Banjuran ku cuka, ke cager. Gering ku cuka. Oh, ku cuka. Sok cager gerage. Wah, geus moal mere. Uti lagi lamun mayar uti lakar dibere. Geus moal mere gering gerek kumaha pamajikan mah urusan maneh sama. Pak Haji teh nyaho-nyaho. Sebodoh maneh kumahakeun ge ke rumah sakit ka mana terserah maneh ngan Pak Haji enak wayahna moal bisa mere. Gitu. Oh nya kajeun Haji aya moal mere mah. Da uing padahal ka dulur da mamang Haji teh. Masih dulur kana Bapak Uing. Geus wah moal mere Pak Haji wayahna ya. Iya kek balik mah. Assalamualaikum Pak Haji. Muasalah siar pinjem duit deui ieu mah rasan mah ieu. Moal mere Pak Haji mah. Muasalah pamajian siap gering di wae rasan mah. Nu tadi pamajianna gering, anu pamajianna gering di wae nya. Lain Pak Haji, lain kering, kita keperluan lain. Oh, perluan lain jeung naon deui sia? Hah? Lain Pak Haji, ayang minjam duit kanggo beli beras. Isu teh dahar, yakinkan dahar Pak Haji. Oh, mana can dahar? Encan, Tuh makan ka tukang. aja nasi Pak Haji di tukang. Daun mamangkokan, daun babadotan, daun nangka. Yo segala loba di tukang tuh. Ayo. Pak Haji moal bari nginjem deui. Anu teh lagi can lunas-lunas maneh. Ya, usaha atuh gurage. Ulah nginjem geus bosen aing diinjeman wae. Dasar hese jelema miskin teh. Kita harus pulang Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aing bosen marian wae nginjem bayar henteu. Memang duit menang naon gitu. Memang duit menang mulungan. Dak lamun jelema miskin teu daek usaha kagak. Ieu kamarana di hansip ieu. Dat, dut. Bener yuk. Coba eta kamarana ieu dijaga teh. Kalah malolor meureunnan. Dut. Apa deh? Yuk. Siap. Si bener atuh lamun maneh karep kitu wae. Mah usaha Pak Haji ge beak beuneunan. Makanya ngaji luar jelema miskin beuneunan teh. Oh, ulah siap-siap wae. Pak Haji ya, mah maneh teh ngagaji teh lain gaji buta. Itu maksudnya ulah rubating sare. Jaga harta Pak Haji, gitu kan? Ngerti teu? Ngerti Pak Haji, ngerti. Ngerti. Awas, lamun harta Pak Haji leungit salah sahiji barang naon wae, maneh nu ngagantian. Siap Pak Haji. Siap dah. Ulang ku siap-siap. Pak Haji teu lain ngagaji buta, ngagaji mah, ngagawekeun maneh teh aya gajina teu percuma ieu. Siap bener? Siap Pak Haji. Ngerti Pak Haji, ngerti. Tapi naon? Ini nyari jaga sok kopi-kopi acan Pak Haji. Oh Pak Haji bener kopi-kopi acan. Kopi-kopi acan ya. Jadi tarunduh. Lebokeun malu dipikeun. Nah, geus barang itu. Juga di lungan paet. Harga 5 F kabisana sia duit. Balik dengan duit teh.